Kang, Nyai gaduh sapu ya, jang dijual. Oh, Akang bade ngopi teu, kayak ku Nyai pangademelkeun. wah, Ye Kang, sabenerna mah sapu Nyai teh loba Kang, teu dicandak sadaya. Sagunduk di kebon, sagunduk deui ku Nyai dititipkeun ka Bu RT Kang. Tah engke lamun arek ngajual, kanyet disamper Kang. Lumayan Kang, jang meuli beas. Terus engke sasana jang meuli lauk Kang, 1/2 kilo mah. Ka mana Kang? ke warung beli kopi. Oh, kunaon ya si Akang? Asa aya nu aneh.